Tara, nasi goreng spesial ala Mumu. Widih, mantep amat, Mu. Titik, kita coba asaan, jamin mantap. Soalnya pasti iya mah, karena ketempuna doang ge. Geus ngiler aing, Mu. Harus kerasaan ge. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, kieu amat sih rasana. Aneh, mana asin jasa deui. Hayang kawin gitu si Mumu. Kumaha Tik, mantep kan? Heeh, Mu, mantep jasa. Ya bener ih. Bener Mu kieu. Bisa aja ya. Menang resep di mana iya tuh nyangka aing. Aing mah asal-asalan Tik nyeun lagi. Nyoba-nyoba. Oh, pantes. Pantes kunaon Tik? Ento Mu, maksudna sih bisaan gitu nyeun nasi goreng asal-asalan bae ge. Rasanya mantep jasa. Iya dong, Mumu gitu loh. Jadi rencana aing kieu Tik. Lamun aing boga duit, aing dek muka usaha warung nasi goreng di dieu. Oh, gitu Mu. Heueuh Tik, sugan bela aku ai nasi goreng buatan aing ngeunah mah. Heeh, sugan bae nya. Tapi bener kan Tik ngeunah? Bener Mu, ngeunah jasa. Aing saumur-umur kakarak ngakan nasi goreng sangeunah kieu. Is bisa bae sia. Geus ge gerasaan di, beakeun ai cek saya ngeunah mah. Biakeun tah. Oh, tenan naon, kayak aing deui kok, tenang. Aing sareubeuh keneh Mu. Tadi samemeh ka dieu aing dahar heula. Coba lamun aing teu dahar heula mah dari di imah, mantak dibiakeun ku aing. Ih, sia mah. Aya nasi goreng ya. Nah, ka bener aya pinipin ka dieu. Yeuh, tip bek. Cobaan nasi goreng buatan aing. Oh, tah. Heeh, geus segera cobaan asaan. Siap lah. Nanti kamu. Ngeunah lah, cek Siti kage ngeunah kok. Tadi Siti geus ngasahannya Tik. Heeh. Oke, gaskeun bek. Siap. Aduh. Dibiarkan kajian nih, Mo. Kajin bek. Aduh, mantep lah. Mantep kan? Mantap mu. Alhamdulillah aing ngeunah mah. Rencana aing dek buka usaha warung nasi goreng dak di dieu lamun geus boga modal mah. Oh gitu mu. Heuh Tik, geus keur biakeun deui ge. Ih mu, aing dek kantor main heula mu ka pasar. Bek ku sia bebek biakeun bek. Moal manggih deui sia nasi goreng geunah. Aing tah. Oh, beakeun ku sia. Moal aya deui bek nasi goreng geus kitu mah. Ade sedepna ih. Ih, aing ditungguan mamang aing titang alat tutut ke sawah. Mo, kebenya dibiarkeun na. Oge. Oh, geus aya ge bek. Ayo. Hook amatnya. Mu, sia geus ngasaan can eta nasi gorengna. Encan. Kumaha sih Mumu? Si anu masak tapi si encan ngasaan. Oh, nama sih sia. Sengaja Tik, aing nyaho tiba tuluy rasana ngeunah panto. Geus Mu, ulah diasaan lah. Geus ngeunah kok, mending eta teundeun bae ka jero nasi gorengna. Dek naon diteuneun Tik, aing can puas anu ngasana kalak 3 jelema doang mah. Aing dek nangan batur deui lah supaya ngasaan nasi goreng aing. Jangan saha deui sih sia. Saha be? Si botuna jeung si Memet kan cantik. Hayu ih. Dek naon sih Mu? Jika aing jeung cek si Latif cek si Subek ge ngeunah kok. Geus teundeun lah. Tika kan selera jelema beda-beda. Bisina selera si jeung si Upin-Ipin Mas Sarwa kan nu lain mah belum tentu. Hayo. Hayu ih. Yuk. Lamun lain buatan si Mumu eta nasi goreng geus dilepehkeun ku bek tadi. Aing ngenelan kepaksa jasa, Tip. Eta mah nasi goreng si aneh rasana bek, Bang. Geus mah asin, lada, hasem, manis deh. Campur aduk bek rasana. Rasana kos teh ucing teh eta mah, Tip. Ayo ucing, emang seperengakan teh ucing bek. Jelema edan atuh encan lah. Can sih tadi saya ngomong pasakan nasi goreng si Mumu kos teh ucing cenah. Atuh eta mah peribahasa, Tip. Oh, di sini aing masih sok makan nanti ucing. Soalnya bau bek sungut cia, bau teh ucing. Eta sia. Tah lah, ada sungitna. Emang na sungut sia tah bau jukut. Non aing be meureun. Saya lah. Aduh, Met. Lapar ya? Atau ngising mang lapar mah. Tuh benar. Aing lapar sih di titang ngising. Dahar meureun Met. Atuh teh nyaho meunan, lapar mah dahar. Atuh geus ditu dahar. Buku keur harulap dahar aing Met. Teu nafsu teh dahar ge.
Waduh, bahaya. Emang kunaon, Mang, sampai terus sudah segala. Met. Ulah tonton, geus ceritakeun bae kabeh. Kunaon Mang Didin sampai terus sudah segala. Aya masalah naon? Darna una naon? Atas ya, naon darna. Oh, Kirain mah terus sudah kena galau gitu betuna. ripuh met lah. Negdar aya pas jantung cau doang mah. Hulap jadina. Mang orang bating dahar jeung jantung cau kena banget goreng tuh. Jadi kos jantung cau banget Mang Didin. Medan sia lah. Beut aing kos jantung cau cenah. Hai. Si imut jeung semok. Mu, nah eta kayaknya pertelihan eta mah. Oh iya, nasi goreng spesial ala Chef Mumu. Oh, eta mu. Oh, harayang bung. Aduh hayang lah, Homet. Oh, iya. Beneran, dasar main keur lapar. Oh enggak sih ya, kayak beda penilaian ya, enak kapantana. Oke, aduh mantak ngeunah lah. Cep nage ngeunah lamun dipurak mah. Naon sih, suka caprak, kan mau buah kado di purak. Nyaho, lamun detika mah tekel di purak ge geus sedep. Ganeng si Memet lah, bisa tonjok dadana sih aku aing. Galak amat ih. Dare. Ayo. Ih, sana urang hiji, Met. Mandiran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Kumaha enak tuh. Enak mu, enak. Dia ada duanya. Sudah the best pokoknya mah. Met ajek sih ya. Enak kok, enak. Alhamdulillah ya anak mah teu sia-sia gitu mah. Geus ge eta beakeun Mang. Beakeun teh ieu. Heuh, kajeun teu naon beakeun bae. Met, beakeun Met. Ku Mang Didin bae. Kan tadi Mang Didin ngomong lapar ke cerdas si Mumu. Oh, sih. Geus kajeun beakeun bae Mang ai kelapar mah. Met, tujuan Met. Siga pasti hayang kan? Geus jeung Mang Didin bae, urang mah gampang. Kan Mang Didin anu keur lapar, bikin tersebut doang. Urang rejengan bae Met. Pan urang mah CS. Jadi sebut-sebut ge urang yang penting rejengan. Geus kieu bae, eta beakeun kuduaan, keu mau nyokoti di imah aya keneh kok. Keneh mu. Aya tenang, tadi mu sengaja nyen loba. Tik, hayu baik di ka imah aing nyokot nasi goreng. Karunya si Memet Mang Didin laparin keneh. Imu, Hayu ih. Gedeng ya. Hayu. Nasi goreng naon mah eta kos gitu. Nyaho, aneh rasana ge. Beakeun Met kusia. Mau amat aing, diparahkeun kana kotok aing ge. Modek ku situ mah. Ih, paras ya he. Atuh mah rasana aneh teh ya. Itu kumaha ge ya? Nyaho teuing lah. Hayu Tik, buru. Karunya bisi kebelting Mang Didin si Memet nungguana. geus lamu antepkeun enduk naon meureun kudu mau nasi goreng ka ditu deui. Ih, Tika, karunya bisi teu seubeun soalna. Dihitung amal be ka Mang Didin jeung ka si Memet. Amal naon mah? Atuh ih mere dahar ngaranna amal Tika. Sia mah kudu ngaji deui Tik, oon teh oon. Teu nyoka amal. Aing disebut Oon. Bogoh mah oon. Hayu sayo. Sia nu. Heh, Aisyah karena raun nempokeun nasi goreng bae, lin mah dihakan, balik tempokeun doang. Aing mung majeng aing bae nasi gorengna. Teh Desi hayang tah. Hayang bae aing mah masalah pertelihan mah. Cokot tah. Hah, serius ya? Ya. Met, geus kajin mah bikin bae. Naon sia Den? Ulah tah ieu jeung aing. Lain kitu, Des. Ya aing ulah mah, koret dasar. Honggo jeung sakit lah, aya hayang mah. Beneran. Bener sayang. Suyang sayang sia, kuncir ku yang biur sia lah. Atas ya dikuncir, Des. Ha, dikuncir, ai biur sia lemah sret bae mah ngomongna. Suyang sayang sia ka aing. Atuh kunaon kitu, Des? Nyebut sayang doang ieu padahal mah. Geus gandeng lah. Nuhun tapi ieu nya nasi gorengna. Dasar lapar aing. Ditu bawa. Oke, pirina ku yang ganterkeun ka dideui nya. Teh. Oke. Oke, dadah Desi. Ih, dasar udah lepet. Udah lepet sudah sih ka aing. Emang geus lepet Mang kumaha ge. Sembarangan. Sakieu seger buger keneh, nah Met. Met. Tapi kayak kumaha teh si Desi pas makan nasi goreng nanya. Teu nyaho teuing lah. Marah moal ge Met ka urang. Bodoh amat, nu penting mah eta nasi goreng be di dieu. Oh sih. Ngap dengakan age Met. Ngap, geus nyeuleuk ka Mang Didin. Eta sia
Atuh ngapene neuleuh kahirupan sia met. Ti lahir ngajomblo bae coba. Ka bosan. Atuh mending menta paes ya aing ngajomblo bae mah met. Ih, Medan. Urang mah jomblo ge karena urang mah laki pemilih. Terus sembarangan memilih awewe. Lelaki pemilih cenah. Sia mah lain lelaki pemilih met. Tapi lelaki anu teu kapilih ku awewe alias teu laku. Produk gagal sia mah. Betul nak. Aing mah geus pernah kawin met kieu ge. Sia ti lahir jangan pernah bobogohan. Eleh ku si Subek sia mah anu beungeut kos cemen. Makana bobogohan met. Mantep ya. Dasar aing can masak kejo. Beneran anu mere nasi goreng. Mantep. Nasi goreng naon di kos kieu? Aneh rasana. Ting bating haram jadah eta si Didin si Memet. Pasti sengaja merendekkan jalan aing. Awas dong eta budak. Met, Mang, nasi goreng lu tadi geus beak tah? Oh, omong geus beak metnya. Oh, kajen ge. Terus piringnya mana? Met. Pilihna ka mana met? Oh, piringnya ketinggalan di Mamang Didin. Di Mamang Didin. Tadi kami mas ngakan nasi goreng teh ya. Haju haus saya nginum. Yuk, kami kayak Mamang Didin bae nginum heulan. Malah tinggalin piringna. Oh, geus ki kajen. Ya, ayeuna beakeun di mu mau di soalna. Mu, aing mah geus seubeuh. Met, jeung siapa nya? Terus aing ge sebut jasa yuk. Pira aku sih geus seubeuh. Bener mu. Wah, kebeneran tuh. Ayo si Upin Ipin. Upin Ipin, ka dieu aja. Bek urang rek naon gerokeun. Teu nyaho. Firasat aing teu ngeunah ya Tip. Soalna aya si Mumu jeung si Tika. Pasti urang dititah ngasaan nasgor si Mumu deui ieu mah Tip. Bisa jadi, Bek. Gerak ka dieu ya, Upin Ipin. Nyaho sih aku arangel sih. Dua batu senda sekali kuing. Ayo ka ditu bae. Si marah si Memet. Bong saya ge. Kayak naon, Met? Ya, nasi goreng spesial buatan si Mumu jeung saya duaan. Ngeun haja sah sia anjing geus ngakan. Met, sarua kami ge geus ngakan. Met, kami ge geus ngakan tadi di masih Mumu. Lah sore duaan mah ngasan sutik doang. Ya, ayeuna beakeun ku si Atip, bek Mang Didin jeung Mang Didin jeung si Memet mah geus ngakan tadi sapiring duaan. Nyaho gerakan. Ngeunah kok nyamang murun be. Nasi goreng buatan si Mumu mah rasana ge gurih-gurih nyoy. Hargaan atuh. Bek, makan, Bek. Sia bae Tip. Aing mau coba, Bek. Bisa gua nya sia bae. Geus rejengang. Ya, Mapan met. diwapan gue ya. Met. Kita ubik met. Ngeunah kan? Didin, Memet. Sia mere nasi goreng kieu amat rasana teh jelas. Ngeunah dihakan ge henteu kos kieu pantesan bae dibikin ka aing. Teu ngeunah cenah. Ngeunah deh sih. Nyadak ngeunah nya. Tai sia di kalapaan. Ngeunah naonna meureun ieu mah nasi goreng, minyakna urut ngagoreng bangke kadal meureun sia mah. Dak, Saria tega amat sih. Kunaon teu ngomong jujur bahwa nasi goreng buatan Mumu tuh enak. Mu, emang ieu nasi goreng buatan sia? Oh, teh. Eta sia, hampura mu aing mah teu nyaho. Oh, teu naon teh. Gara-gara Saria ieu aing jadi istri rasa kieu be ka si Mumu. Mu, hampuranya mu aing mah teu nyaho naon. Aing rek balik heula, warung aing nangguan bisa aya ucing asup ke jero warung. Oh, teu naon teh. Tega Saria dak. Sia detik kunaon teu jujur bahwa nasi goreng buatan aing teu ngeunah. Maaf mu, aing teu jujur nama, aing sieun nyin sia kecewa, teu tega aing ka sia. Kami mungkin sia sedih, Mu. Oh. Kami cuma hayang yang saya seneng tadi nama. Makanya kami tuh jujur ge. Jadi inti nama kami kabehan sayangmu ka sia. Makanya kami ngabohong ge, karena Bung Nyin sia kecewa, tapi ujung-ujung nama kabongkar keneh bae. Geus ge lah teu naon. Nuhun ya ka Saria kabehan geus berusaha ngajaga perasaan aing. Heueuh mu teu naon, tapi sia ulah nyerahnya, tetap semangat, terus nyen deui.
Tapi maaf, aing geus bere nasi goreng na tunguna. Ungu tuh nanaon. Geus siap. Ih. Siapa lah met? Harap jangan ya, bukan dia. Udah lah sih.